Panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur. Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus Naeur cai. terus Kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing. ci kopi Aduh panggih euy. Nah, pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Disalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Aya pek tengah heujeun biji we anu buleud hejo naon cing? nog Anjing tika pagi euy. Nya tauhidna jero jelema. lain asa kumaha eta teuing bacakeun teh tauhid cenah Jauh tina komik nyokot. Cing Aisyah. aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning Heuh coklat. heeh tah ieu mah bodas Terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum. leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede. atuh teh mah ieu mah leutik Gehu gede kene gede kene. nyiru ngagedean deui atuh sia teh Oh leutik mah leutik bus sia mah Sukro meureun. sukro. gede kene Wah jero euy ilmuna euy. Naon atuh? taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabalesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureuyan aing teh mah. alah geus Benten eta sepuh. uang bagus kaja teh ada wala nyebut uang bagus ya nya kadunungan atau bagus gitu mah data mah jelek Piraku ari ka akang mah tuh. sopo haraneh ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina Aya eta saking naon? saking kubutuh aing mah Heeh. Da jawaban ge ka hayang aing teh kitu bener euy. Bener. Jujur eta jawabanna. Saking gua pagawean. saking Astina arep ngendi saiki Oh, apa lu? kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener Ya. syukur Ya lah. Cenah di Manura teh seueun sae Gusti atuh ngiringane sae marah cicing sia. apa sampean lamun ngaliwat kaya tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cik aing oge begal Nah, eta anu tukang resahkeun. make dalih agama agama teh dipake kedok Dipake kedok bener Kang ieu ya teh. nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh Bener. heeh Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi
ararat teu abi leungeun ye tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang masuk lagi kan awaknya ngagos aing pajar kitu linu saminggu teu gelut aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati kasih ada aing megeuleuh hayang utah aing mana posya teh oh gitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah gitu kan nu ngewa mah gitu nya tiga nu kudu wibawa lain muni kawas anu pinuh wibawa we oh bener pas pinuh ku komaga we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu suka dari kebedia kan ada awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh awas ya dicai dikosokan lain meni asa pang benerna geuning ada buta atuh ada buta ngaranna ge buta hate buta pikir jeung jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Punggawa dah ya sampean ngayakeun ngan ancaman model gitu Pandu moal ngejat satunyang beas ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat mun itu jiga ambeknya ngomongna teh dunungan aing wasimaan kan bareta we aya dititah tunggu pare jeung aing kumaha kan ieu hayam hayam teh lain lumpat ka ngising kalau ngajua pare hayam adab hayam dek ngalawan sampean gakula ya apa kon wani marang aku ora wani dening apa kulanang koe lanang aji mulati tegak kadijaya suram rata jaya merata modar sampean ayo singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuh sawios Gusti ku abdi aya tuh baturna teh waku sia aya hei kadieu sia musyrik kafir asa bawa ka akang berarti teh sitara salat goblok aing mah di BPAK kawas nyaksian hirup aing urukan nyaksian sama poe ayo aling pot doana bejakeun ka bapa maneh ngawilu sawios ya tukang di urang seueur apan loba kada cing ati-ati sing waspada we jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap sing rancing naon sia nanya we ka aing kunyuk kabdikeun we lah dagor ku abdi nyingkah goblok permios atuh los goblok ngabongohan ka aing berarti jiga rek nengeuna sawios urang sing hareupan ku abdi mundur maneh dek naon sia naon dek neungeun kapangi aing mah leret sebentar bangsat maledog ai budak baledogna mana sia teh mah pas cacak tara ditinggali ada tekeuna kunyuk dari maledog sia aing mah beurit lain aing ngemikiran sia bawa gelo kitu-kitu wae aing jadi kenangan ai jadi kandangan da lebar gitu ampun dibang pangatkeun sia kalau lupa teh sia mah
haling sia Haling. senjata aing memurang maring deuleu Mulai anu gagang. teu panggih jeung sasaran kemana we Kemana we ngado orang teh. saha-saha jelema anu berobok nya ieu mah Karesepna kan. radiasina deuleu Wah. Karesepna kan berobok. alah alah dawalan sada bang mantrinya Oke, suara bang Sulaksana. alah jika bang Sulaksana Percis. dawalan naon gelo euy alah Eta kudu malah. sia mah kitu teu kompak Latihan terus. ai latihan terus Ngomong manehna teh malah manehna teh. pandu duh naon sia teh punten punten alah anu tadi teh saha teh ngaran teh nya Raja Buta we. alah tembak wae sia Thank you.